Moal jadi kiai lah mau gitu. Moal. Tayu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena. Hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa, rajin salat, rajin tawadu, bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu. Eta nu hese teh. Eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna. Akibat naon eta? Rasa boga ilmu, rasa mulia. Batur nanya bagaimana haji? Tas di mana? Mang Haji, kiai goblok. Sia. Baheula sia kiai Mang Haji malulu. Celu sia kiai. Eta kieu tolol. Aduh, kagetun nya digitukeun. Untuk mah isuk nanya nya kiai tas di mana? Kiai keneh mah buya tuh buya. Ih, itu naik-naik si kiai buya tasi mana buyata kemarin siapa Bismillahirrahmanirrahim. Ulaya rehat-rehatan, ulaya sesenangan di dunia mah lain jang senang, di dunia mah jang berjuang. Urang mantap aya sesenangan segala rekreasi saja. Iya bencanaeun malu. Kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Kecuali nyana neuk nganasehatan orang pantai. Tuh masalah tah mah. Loba nu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tanyana bertugas ka ditu dikumpulkeun diasupkeun ke hotel. Tah ieu ulah aya rehat, ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge ku urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat tuh sakitu jauh nak selama 50 hari pulang pergi teh, berangkat 10 hari ini itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dan lalu gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe berangkat teh kapan dek perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka ditu mun perang teh mah wah pahara sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batur nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae nah ieu endahan kahkobok bae teu meunang di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak ku sakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunang ieu urang kan guari teh nya hosaha nu keur berjuang di negara urang teh teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik ye LPG bae gengke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyadakan dendam kajen kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakalna barang sana ka rumaha we encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu mah teu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak nara naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener
terus tidak berkesudahan. Sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya, di jero teh Wahabi atupan aya, di jero teh kapan Syiah atuh aya. Lamun eta main engke di negara geus bogo Kristen Yahudi, urang kan teu bisa kukumaha. Nah ulah cicingeun golok asa jang mencit embe ji ieu tah urang teh nyaona biasana makan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh masih geus aya sirung, kemudian geus aya melentis, tah bahasa melentis tah. Geus aya melentis kembang. Nah, eta kan ieu kan encan aya sirungan, encan melentis mah komo. Ika hareupna bakal kumaha? Ye, sementara anak nambahan geus jadi 18. Tilu biang 18 geus masuk aju. Sugan teh sabiang cenah. Emang kotok rintik. Kaharep sakadar hati-hati urang sebagai bangsa. Nah, ya kudu gua teliti atuh urang teh. Kumaha. Nah. Lah cenah diteliti ge urang masa pira urang. Kitu onang. Geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadahna. Henteu jasa bisa-bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat juang. Nukos gitu teh bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae. Jiat pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae nanaonan. Pertahankan goblok sia ye. Ieu mah paranti aing. Tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah. Kos jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teu semangat. Batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung. Eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat kos kieu eta keur cerita kawin, cerita dagang, cerita berpolitik. Ieu bernegara lamun geus teu semangat kumaha. Dakwah lamun geus semangat untung masih kena Ki Pudoli. Ye, ngana masih kena saudara. Sanajan. Ih, jamaah atuh lain deui sanajan baheula. Terus diteruskeun. Nah, iya. Aya kana semangat mah alhamdulillah. Nu katilu mah ieu tilu manusia mangkaning tokoh, mangkaning sugih. Ieu Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk. Endahan leha-leha, senang-senang ditegor. Wa akharuna murjauna li amrillah. Golongan anu katilu manu tiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditanggukeun urusanana kumaha Allah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Ada kalane Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat. Naudzubillah min zalik. Urang gede dosa. Haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu nu cilaka ge. Ieu nu cilaka ge. Siksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan urang lamun nemah, ya keur carita urang baheula, keur carita urang. Gusti. Abdi teh hamba Gusti, Gusti eueuh nu disembah wati Gusti. Titah ulah resep kana dunia, titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur babararisa wali teh ngaranna, batur babare solihin teh. Abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat, tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti. Nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat-salat mah bae. Abdi teh ngaji, Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katu keluar ti kaencak. Polos tromo Gusti.
abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep bagus hampura Gusti daya-daya hampura Gusti mah nemah abdi mah tak eta haji dihampura ku Gusti Allah nemah pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat moal daek main gaple deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok komo zina komo judi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobatna terima ta tobatna teh deuleu bae mantes tobat balukar tungtungna kumaha eta ngaranna diterima ta tobatna kos jelema munggah haji lah yang tobat bae ka Allah balik munggah hajina haju andil diterima berarti tobatna lamun haju kancolah balik tobat balik munggah haji dah kancolah itu diterima berarti tinggal gitu bae eta babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobatna haju kumaha balukar tuh ladak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah dia disiksa dengan cara ku Allah dimautkeun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urang ieu urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakaeun diomongan ge mah keur tobat aing sedosa naon atuh jang ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mah pan muludan ge perebut berkah aing mah naon kasalahanna ieu pinarakaeun mah kos mah lain masyaallah mikir sia ieu pinarakaeun kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya abdi aing ngaji mengaji bae tapi meureun Gusti di mata Gusti mah ngaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti mah meureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunanan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jang ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh oh berat ingetnya nak kos gitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo ka ngarasan Gusti hampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah urang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui teh ibadah teh dipayuneun Gusti dipayuneun makhluk dipayuneun Gusti eueunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba ngaju bebeja kakula ieu doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya iya kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti. Guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula. Di mana makom mustajabna? Ya atuh di Mekah bae makom mustajab. Di Arafah, tuh selingkungan Baitullah. Keur di pondokanana ge. Nah, urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae. Di Arafah kayak gitu kan. Meureun cenah terus bae ka Gusti. Tobat. Baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyanakeun bebe jadi toko nutup bae cenah kieu haju dagangan bae teu maju
Eta diterima berarti tobat. Kapan jadi kieu cenah kieu? Eta. Patah tadi dia gede tobat. Nggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank. Make duit renter. Aju tobat diterima tobat mal maju datang ka kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan. Nah, itu cenah emang tadina ge duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu. Datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna encan menyak deui. Eta diterima berarti tobatna. Asli. Bungeunnya disebut diterima tobat kos kitu tembung. Hayang nama tobat diterima dagang maju. Lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank, pakai duit renten. Berarti kan ku Allah dibersihan. Tak eta diterima tobatna. Oko saya jelema kieu zina bezina. Zina teu eureun-eureun. Tapi tibalik zina bae. Kadieuna bangsa umur 55 mendekati kan 60 jana enggak haji. Bebeja ka kiaina, kiai pan babarengan ya jeung kiai lain kula lain. Kula mah ngadegetan kiai belah. Emang naon? Kula milu bae, milu doa-doa tobat. Itu bisa tuh kiai itu. Do tobat kan masing-masing dosa. Itu kula-kula dosa kula, ente mah ente dosa ente. Usul ka Gusti. Jipan teu bisa sakit teh. Geus make bahasa urang bae. Make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui. Urusan ieu mah tobat teh ieu, urusan ente kan teu nyaho ieu mah. Oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu. Teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng. Teu bisa. Atuh gitu mah. Tapi tetep bae nanya deui ari doa anu paling hebat di ditu nu Arafah, mau deui di Arafah eta paling hebat. Mun kurang tobat sangat Arafah. Baru kedua eta sekitar Baitullah. Geus. Datanglah ke Arafah. Ngadeukeutan kieu bae tetep cenah. Asal kieu diuk nya celek. Deuna milu doa. Henteu masing-masing baca kiai teh. Doa barengna berapa kali itu masing-masing. Guys, beres doa bersama teh apa cenah ngadoa masing-masing. Begandeng jasa. Nya deket pan ka kiai. Hampura. Kabeh kaget panijen waktu haram. Ya da geus benta-benta cenah. Beureuh terus bae. Dosa abdi moal diomongkeun loba jelema. Apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagnana. Datang ka kiai ge kiai kaganggu sia teh kena teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-bandeng teh si jelema kan atuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pagandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa aya tah nu nanya kieu teh bawaan saha bawaanna mah bawaan kula atuh coba teh teu bisa lah. Ya mas setengah jawara embung aing. Indit antepkeun bae urang bae bandingan ge nu indit urang. Tetereuh ti beurang keneh datang ka magrib. Tuh dihampura. Abdi dosa. Aya nu dosa naon? Eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng keneh bae. Ageus cak kiai teh geus geus magrib geus anu alparah geus urang ka Muzdalifah. Aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak nya. Serak sia. Geus reda. Alhamdulillah. Pastilah cak nya tobat diterima. Ka kiai mah bebeja. Emang sia boga dosa naon? Zina. Dibalik bae kula mati umur 15 teu eureun-eureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus ceknya eta mah jajan ieu ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mentak kula jojoakan geus ceknya eta inget aduh geus ceknya teh cukup kula ngajoak di Arafah
pasti diterima ku Gusti Allah. Eta pastikan gitu, pasti. Engge. Terus ka Mekah deui beres, balikan ka dieu ka lembur. Menanglah meureun sababaraha bulan, kiai teh kan datang deui ngalayat ka ayeuna. Nek nanya ieu kumaha perkembanganana. Saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Ya saya ngobrol-ngobrol. Sejuk. Tanya. Eta tobat ya keur di arep ngacocoakan aya karasana. Beuh lain aya-aya deui. Kumaha karasana ayana? Jatuh gampang. Enggeus hebat Gusti Allah teh geus karasa. Hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa ieu. Kiai ge eleh ya eta. Kiai lagi penasaran cak kiai teh. Geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah. Tobat aing teh karasa jasa. Nuhun Gusti cek cenah teh. Batur eueuh nyaho ieu kula bahwa kula diterima tobatna. Weh, cek kiai boleh ieu. Jadi tanya di eta kanyahoana kumaha? Bobogaan gitu udah gua. Aing meureun kabablasan. Aing hayang balik deui ka Mekah. Nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima. Cak kieu geus ulah ngomong. Geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta. Dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya beun aing sakieu teh aju kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap buntuna ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu. Imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi. Sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu. Imma yu'adzibuhu siksa bae ku. Urang carita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan. Cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan. Ambruk Firaun beserta ponggawa-ponggawan. Cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae. Dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Lut. Urang datang ke Yordan ka ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kanjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesep. Teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe. Nah ieu kan kuari LGBT geus sambalaya di urang. Baheula makan ngan sakada di negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kabelah dieuna Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari ya Allah di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget ningali otot nogol de jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu hebat teh aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di deuleu kumisan aing sia jasa goblok kudu dijikeun jeung si eta ieu ya. Kumaha coba ieu? Di luar pemikiran urang.
geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deui lain saeutik kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya anu bener kabawa kan ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa iya geus disiksa na kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing ih aju disiksa atawa sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawa kan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum limawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat maot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung maksudna naon besi aya sinden kieu abdi teh urusanana jeung sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng Kramat Tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ku ari mah geus eueuh Kramat Tunggak pindah ka Kalimalang terus ku ari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang ku ari mah anteng di Pandeglang tararihis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai tuh orang Pandeglang yang jelas mah impor aju yang dari sono diekspor jet tambah impor-ekspor berada di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabokan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mah bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian nanti itu urusan saya itu mah. Saya mah Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai. Kurang belaga bidug gue aing Banten. Nya na ongko kok su bidug deui. Nah nya ka bawa bodoh berarti jananya. Enggak saya bukan Banten, saya mah Tangerang. Iya meningkat. Etalah
imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi. Pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah. Urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe. Salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh. Manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeuketan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare. Dihijir ngaranna teu beunang. Nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana. Jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu. Sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut, henteu langsung minta hampuran, henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah, siga nu henteu boga dosa. Mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 peting. Eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah. Taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karak gede hati. Masyaallah teu meunang sambaran. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geura ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari. Tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah, tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai, tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon. 180 derajat berubah. Keur kos kitu tah maot geus tenang. Geus tenang, geus ulah cangcayang geus. Sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna. Tanda diterimana perubahanan. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat. Kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya ge. Duh, masyaallah. Baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dina endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Kitu mah kaburu pae umur sabari aing kan gadeg 60 nu 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti. Abdi mah ngaku bae ka Gusti. Ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi. Ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat. Ya komo engke kan aya tobat teh macam-macam tang tahapan-tahapanana. Tobat awam, tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter. Tobat teh kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan diatur kan. Urang mah ku ari tobat dina Islam geus can anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah ku ari tobat teh mah eta be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat aja ditobatan, urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah mah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mah can husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali. Teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa.
batur mah geus nobatan goplah poho ka Gusti Allah teh jadi siksa. Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh ieu mah. Dipotongan poho kabeh ieu mah tuh. Boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah. Atuh neuk ira teh disiksana tuh. Tapi kan aya jelema tahapanana nu beda. Ingat bae ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah. Ngajar nafsu, perang jeung nafsu, engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana teh asup kana kolbu. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, Aisyah si aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju, make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan. Piceun. Naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah. Beat. Naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae. Ku ari masih keneh kaganggu keneh bae eta kolbu ku motor. Lamun haju ka bawa bae kumaha? Tanya deui, naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekan awak. Eueuh ayeuna mah Gusti. Alhamdulillah. Abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti. Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti. Hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah. Eueuh salian Allah. Jadunya teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan. Ulah so teh taluk nyangkrung di jero hate. Pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allahna ku dunya. Kebutuhan nu aya dahar we nginum we sare we make pek we ulah ge ta'alluqna nyantel kana dunya. Kan lamun nyantel kana dunya mah naon ge dunya bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel. Ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'alluq kana dunya kos kitu dipapageun make mobil goreng embung pan takabur ta'alluq kana dunya nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati karak tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur kos kitu ngaran ta'alluq kana dunya pek bae dunya mah tapi ulah ta'alluq hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake karesep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah etalah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu bekah irung sebabna Allah sapoda teh manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia eta bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun zikir wah ieu budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai lamun kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna
akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana Mang Haji kiai goblok sia baheula sia kai Mang Haji malulu talu sia kai eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun isuk nanya nya kiai tas di mana kiai keneh mah buya tuh buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah hati akhirna belu tiluan ieu teh lantaran atuh pernah beat ka Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti saya teh tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoeun hamba kaula anallahu robban bawanya boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyaon nya ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kabar bisa geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyieun sia kabari nyieun salah kuari salah deui bae hampura deui ku hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana ya tatas maja aduh barang nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah pohara gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya indet sia hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut
tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda, ngazam moal balik deui. Salamet geus. Mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha moal deui. Ayo lada jasa ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Pos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Ngomong deui ge biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, masyaallah. Dihitung-hitung teh geus 14 anak. Eleh kotok ngileungleup. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah. Kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah? Moal aya. Eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah. Apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah? Moal aya. Nu ngaayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya, nah Gusti Allah Al-Qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeun Allah, nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, numehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusakeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun meunang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan, leglegan Gusti obat, teh modal-modal keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter, namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lagi kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun jana susah. Cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72, mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah. Murah jasa. Jelema ngajar rual. Meuli simking, meuli ponik, sepeda teh. Wah, luar biasa tahun sakitu tah. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran, atuh kula mah makena henteu ponik. Henteu simking. Makena mobil mau sepeda nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda, moal mawa sepeda aing geus. Eta, wah, kabelah dieuna, wah, mari di motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu. Wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30, aya nu 20. Hirup keneh nu kamari boga angkot 40, ku ari teu boga sapeda aja. Moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu. Tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Aya ya Allah. Lalakon harta si gade
daekeun yang hayangeun nyana teh eta teh kada seteu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kaharepna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh ya pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji pamuhdi sugih pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala sentelah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya salaman ka dieu salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari jih nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu otak pikir tah nyana nu disidang anak lo ngeuna anak lagi bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna $590 triliun jiwa
ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah mah asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap aya bae ta lurah teh anu kamari buang kawarah poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli dupake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep
kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi dihirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing ade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah. Ye horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mendek diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru toriko untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teh kudu hese Imam Syafi'i ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuna naonan tareungit datang ka nyana coba jeun panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana berhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok teh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jang teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi ji gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak cak kadengena doang kurang padahal mah ji kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sia sia Allah-Allahan aing kerek bloon sia bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta geus kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh seato ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh seato ilah hese tah dibere contoh ku Syekh atau ilah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya
datang ke manuk maka ikhtiar kene ngan sakit itulah datang ke cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakan supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadih. Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun dek di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat, orang puasa, orang zakat, orang ngaji, orang sedekah anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng si mbak cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula nan sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenceknya susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus coba boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah karim mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah
2 malaikat. Jadi akhirat buku orang aya 2. Hiji nu belah katu, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu, beratan buku nu mana? Urang aya di tengah-tengah di dieu. Sedengkeun timbanganana segede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa. Cek urang atuh tah teu kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus bareng-bareng ka mana ya, ka mana ya, ka mana. Aduh, puyang urang. Makanya ditonton ku manusia kabeh. Haji Asep, maju. Timbang teh. Caki Haji aing kumaha ieu lalakon. Koteng. Masih kena oyak-oyagan tah. Jelema ge mah nulukun, nu kiceup-kiceup. Ngenca. Ngenca. Aduh. Cek malaikat ji. Ngenca ieu. Aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsap-dahsapna. Waduh, ieu ngaboncengan si Mbak. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masyaallah inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafadha. Hatta idza jaa ahadakumul maut, di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan 2 malaikat datang ka paeh. Salila hirup urang terus bae diapingku 2 malaikat nu mantak, minimal urang teh izin ka malaikat. Ketika urang asup ka WC, malaikat teh cicing di lawang WC, eta teh neulekeun urangnya na teh. Nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali, tapi ka malaikat mah neulekeun. Cek malaikat, aduh. Taki haji, cek malaikat. Oh. Komo lamun awewe mah dideulekeun. Ih, aya naonan eta. Kan malaikat teu boga nya nama. Lain awewe lain lalaki. Jadi dia lebih gitu, aya kacangan gitu. Nih orang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk, ulah kena komo datang make naon karangaran natilam. Nah, hirup urang dititipan 2 malaikat, ieu malaikat raqib, nu ieu ngaranna malaikat atid. Eta teh datang ka maut hatta idza jaa, sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu paeh tawafat rusuluna ngamautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah. Sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah, malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul. Nu matak al malaikatul muwakkalun, malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan. Berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil. Hiji nya tah ngan anak buah nawah geus teu kaitung layuh sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan-utusan pemimpinna hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore.
didelekeun ku malaikat Israil neuleuh ka Lauhil Mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuh deui ka isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideuleuh lantaran cek Mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek Kiai Mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehna bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot terus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh dideuleukeun eta asal geus daunna nah dideuleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Si Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriak malah kapae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh prak isukna modal ya nyahoan antak Ki Haji ieu nu rek carita paeh mah masyaallah tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus keur jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maut sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh